Aya naon Kang? Ya habis badai laporan Pak, habis itu penduduk engal. Oh nya. Mohon. Harus tercatat gitu Pak. Oh siap. Itu suami istri? Sanes Pak, Sanes. sarangnya rupina mah. Oh. Pergi mainten aja. Hari Ibu aya priyogi naon Bu? Abdi mah nyuhunkeun surat pengantar kanggo nampah. Oh siap siap. Akang ngaranya? Mohon bangga Pak. Kayak hiji-hiji lah ngarah beres. Orang catatnya Mohon. nama ngaran akang teh saha? Samili Pak. Samili. Mohon. Nah, ponok-ponok teh ngaran teh. Aduh Kak da. Siga nu beakeun bahan. Da pamasihan tipun sepuh eta mah. Samilinya. Mohon. Hari inung Bapak kumplit. Kantun sabelah Pak. Kantung sabelah inung Bapak. Bapak Bapak akang teh tinggal sabelah. sabelah deui mohon. Tapi hirupnya. Nah, hirup matak cuk abdi kantun sabelah oge moal nyawa Bapak. Berarti Bapak akang mah sakti. Henteu Pak. Teu sakti Pak. Apa cek akang bieu? Bapak akang tinggal sabelah. Di negara mana aya jelema tinggal sabelah? Hirup. Berarti sakti. Enes kitu Pak maksud teh. Nyari deui gitu saurang deui gitu. Saurang deui mah tuh lain sabelah. Ulah dipake istilah eta teh goreng patut teh. Oh. Ting saha anu nyeuna. Oh. Pan indung Bapak teh dua. Aras Mun maot hiji tinggal hiji lain tinggal sabelah. mohon Pak. Anggaran Bapak teh, Bapak akang. Aduh, abdi kirang terang Pak. Da abdi mah sok nama teh mama we. Aduh, kumahanya. Kumaha lamun ditembak? Setuju teu? Ah terangkum Bapak yang penting tercatat we. Oh, geus lah, anu urang serasikeun nya jeung ieu. Geus we kumaha lamun ngaran Bapak akang teh geus we urang tulis di dieu saehe. Ya terangkum Bapak. Jadi serasi. Mohon. Ari ibu kandung teh mah penting. Ngaran ibu kandung Atas almarhum. meureun apa ngaranna? Aduh, abdi nuju alit kene teh di wartosan saha. Teu terang Bapak. Aduh. Berarti kudu ditembak deui wae. Tembak we nya. Terangkum Pak. Geus Pak we. RT lah. Berarti urang serasikeun deui we lah. Ibu kandung geus we. Sauted. Pararonok. Sauted. Ngaran aki mah meureun apa nu ti inung? Ah, boro-boro Pak. Eta ge tos terang. Abi mah teu terang Pak. Luka saha. Aduh, ieu mah ditembak kabeh geus bae teu naonnya nu penting lengkap. Geus we. Catat teh mohon. Ngaran inung sauted geus atuh ngaran aki di dieu mah sancret we lah. Aduh, mun diinceratkeun teuing Bu. Geus bae dah nu penting mah lengkap. Sebenarnya urang bacakeun ye. Mohon. Nama samili bin saehe, Aras. ibu kandung sauted bin sancret. Dah. Iritnya Pak.